Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tetang KS ayeuna nincak bagian ke-18. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga para wargi. Harita Sinaga Hejo alias Rusdi tea murang maring kulantaran sakumaha parentahna teu hasil dilaksanakeun ku anak buahna. Nyaeta kudu ngiwat Nyimas Nurbaya. Harita malah malaporan anak buahna malah si Buyung nyarita. Bener diteang kana kitu na malah lawaneun tuh bah. Sabab rakyat-rakyat nu sakitu poharana kawasna lamun dihitung aya ratusna jelema. Jadi bingung ngakalana kuring bah. Cingena kuring minta pandangan ti Abah, sugan Abah bisa mere pandangan piakaleun. Sanggan anu kapi memut berang penting ku Abah bisa kaboyong, cek si Buyung. Bari neuteup kana Gahejo sedang nu ditanya nabatane malan kalah kangahula. Sigana barora hayang ngomong tapi otak mah muter keur mikir jalan pikeun piakaleun. Sangka Nyimas Nurbaya bisa kapibana. Sabab Nagahejo setengah kaedanan. Kumaha tuh ieu Bah sabah yang nyaho ye urang ngajalankeun akal we. Ditipu lah si Buyung nyarita. Jadi kumaha nu dimaksud ku sila indeh? Tanya Nagahejo bari ngadila. Nya ditipu nyeun surat onangan kieu we ka kampung Ciburahol. Di kampung Ciburahol rek diayakeun tablegan. Tujukeun ka bapana Nyimas Nurbaya sabab manehna kasebut tokoh alim ulama. Pasti kula wargana marilu. Tah kumaha lamun kitu? Akur henteu. Tangge di setengah jalan pergat ku sararea. Salakina jeung bapana hanca ku tiluan. Tawa kuduan ge cukup. Maksudna mah rek diakalan. Sangkan bisa katewa, bisa kabawa. Keun kuring lah. Pokona mah ngilu ngabantuan. Kumaha carana? Nya kitu pokona mah geus barang si pegat Nyimas Nurbaya gancang ku Abah Gusur kanu jauh. Kuring bagian inungna. Teu naon da inungna ge atuh. Kolot teh kolot kalapa atuh. Si Buyung nyodorkeun pandangan. Leuheung lamun hari ini sia kumaha lamun teu. Dimsa nu rek bikin suratna, cek Nagahejo. Nyanya dipikir kadinya nama leuheung lamun hari ini. Jadi kumaha tu akalna bah? Si Buyung akhirna malik tumanya ngarasa bingung kitu salah kieu salah. Sok hadinya tu bah teh mongkeun akal teh piraku jawara kahot. Boga akal hade manglebarkeun temenan kuring mah lamun ceuk si dohdoy teu kapi milik teh mah. Asa kapidang dunglang ling atuh, cek Ki Guntur ngahatean. Panggilanan. Dewe keur mikir lain ngahulang jantungan ye. Sagarupa ge kudu dipikir heula manasinakeun rek nyeun comro sia. Nagahejo teu boleh jeung amot. Jurut turun tina kursi tuluy raja glejeg di tengah imah. Pada nyaraksian ku sababaraha urang anak buahna nu keur ting jarentul. Ku siwal Nagahejo ngodok ka pesak piyama ngaluarkeun rokok. Cekes ngahurungkeun bensin tuluy ngarokok heula siga ngaleungitkeun ka pusing. Teu lapok ngomong. Dah mangi akai na we piakaleun teh ye. Beres euy. Ku jalan aka anu ayeuna pasti moal gagal deui kawasna. Nagahejo ngabarakatak seuri. Kumaha piakaleunna bah? Ki Guntur siga nu teu sabar. Gampang. Moal kungsi ngaluarkeun tanaga ribu euy. Asa salah seorang sanggup ngajalankeunana. Ya kumaha bah? Si Buyung kakara nyarita deui. Akana kieu euy. Salah seorang ini ke tempat Nyimas Nurbaya. Tapi ti dieu kudu make pakaian rubat rabet duduk kui utut. Pigeulang suku bengker kulawa kuleuk make iteuk. Kunaon we iteuk da mau kaleng atawa naon besek pura-pura jadi tukang jajaluk ka lembur pasantren. Tangke datang ka ditu seko Nyimas Nurbaya nangah hiji jeung inung bapana atawa geus misah boga tempat sorangan jeung salakina. Lamun geus kanyahoan aya di mana matuna gancang balik. Penting isu kurang datangan jeung dewe ka ditu. Cek Nagahejo boga aka. Bener kitu mah balah. Silidik heula. Geunung wahna malah si Bangbrang. Lamun kuring teu bisa nutuh beuheung salakina Nyimas Nurbaya, tong diampihan ku Abah usir di tempat ieu. Pirage yang hareupan manusia sahulu moal kungsi dikecapan. Sekali ngagitik yalah. Atuh da moal teu tah ugar bijil getih tina bujur-bujur. Ki Guntur meuni asa reueus, asa aing panglalakina gede wawanen ujub takabur diheulakeun. Eta saha nu rek ngalampaheun jadi tukang jajalukna bah? Pokona apokna teh bari neuteup kana beungeut Nagahejo.
mau pura-pura jadi tukang jajaluk si Pendil. Tema naga hejo nunjuk ke anak buah nak katalah si Pendil. Aku ratu mah si eta mah si Pendil mah payus jadi tukang jajaluk kata si eta mah sabab bawa kerengkung boleh gue juga jelma kurang nyatu. Punten agan musabir agan alah kitu eta punten agan musabir agan sampurasun gan musabir gan alah kitu we euy lumayan euy teu kudu ngaluarkeun tenaga cukup ngomong bari ngasukeun kaleng jangjing ngagorobrak we sapeser bisa 10 urang ge sasen euy atuh ti 100 jelema wah 100 sen cek ti Guntur bari nepakan kana punuk si Pendil para mitra sapeser teh para mitra setengah sen berapa lagi sada jadi saurang sapeser 10 urang teh 5 sen lepat urang teh seteka gamar siga kumaha peser siga kumaha sen malah pada wargi lagu baheula lagi para terus maka gamar deui sapoe 5 sen 5 poe satalen terus naos sabar 5 sen sabar satalen ge para mitra ku barudak ayeuna terus teka gamar siga kumaha talen jeung aduh mangga urang teraskeun. Buset rajon dek naik pangkat di tukang bermain euy. Tapi sakitu deui kitu naon lah da bisa beuteung. Ya kuring ditaikeun pangkat di tukang bermain teh bah. Cek si Pendil. Wah tong make isuk page to ayeuna si lain nyudeui ini teh. Lain ge bah bisi ngabis bulan ngarasa kalian kuring napa gaji tahun anyar. Tahun pokona mah tahun anyar we. Ayeuna si goblok. Naga hejo amo. Iya ayeuna teu naon tuh syukurlah. Syukur teu naon kita. Tema si Pendil teu hararese manehna disalin ku pakaian ruwak rawek jeung kuleuh. Geus kitu pigulang sukuna sabelah dibengker ku lamak duku jeung kusel, geus kucel. Rap didukui samak geus rajet malah mah dilelepkeun ngarungkupan daun ceuli. Juru turun beletok miteskeun tangka sampe rek dipake itu ke carita nama. Harita si Pendil di luar metakeun heula dina leumpangna ingkluk-ingklukan. Atuh ku baturna pada nyeleungseurikeun komok itu Guntur meuni babaraha katakan. Teu leleda leos si Pendil init dirinya keneh. Leumpangna biasa-biasa ngagedi. Tapi sanggeus jauh leumpangna ingkluk-ingklukan siga nu heueuh sukuna caca dibengker. Satia pamprok jeung nu saling ngaliwat si Pendil nyanya ngadon musafir. Aya nu mere aya nu henteu majarkeun teh samemeh tepi ka nu dituju. Dimangfaatkeun heula cara musafir ngarah boga meuli keur boga duit keur meuli cendol di jalan. Teu dicaturkeun di jalanna para mitra si Pendil geus anjog ka hiji lembur. Di dinya aya imah duduk janela ngan katingalina teh siga nu suhun katamah-tamah pantonan utuh. Barang geus anjog ka eta imah reg si Pendil ngaraneg. Rek sapok-pokkeun pisan nyebutkeun punten. Ti jero kadenge sora saurang awewe ngorah keneh inghak-inghakan ceuri. Si Pendil curinghak gentak ngoreleng ka pongpok imah. Tulilah kadenge sora saurang nini-nini nyaritaan. Si horeng nu keur ceurik teh Nyimas Nurbaya diupahan ku Nini Kacang. Atos Nyimas ucu nu geulis ulah nangis wae ye bilih eta soca barareuh. Doakeun angguran incu nini ulah katutuluyan kalawan cing bisa ditarekahan ku anu ahli menerekeun tulang kapan ene geus dibarawa ku barudak santri kan bisa. Lamun si Aki teu geuring mah tur bisa menerekeun tulang meureun ku si Aki ditarekahanana. Cek Nini Kacem bari ngusapan kana tak-tak Nyimas Nurbaya. Dimasuk sieun kangkarna janten tanpa daksa we nini. Da eta tukang karna mah teu kenging diwagel. Sangga abdi ge ulah waka ngala kalapa enjing keneh teh bilih laleueur. Ning anjeunna mah keukeuh wae da can oge setengah tos diseureuleu teras ngagejret ragrag. Nyimas Nurbaya nyusutan Cisoca. Kutungtung kabaya anu diangge. Eta kang naon ngala kalapa teh nya Nyimas. Kang intunan ka Palura biro Palura bade kagungan maksa nikahkeun Nyi Sari ka Kang Rahmat. Atunya si Kujang make ngalah kalapa ku sorangan matak naon itah we ka barudak santri pira ku eueuh nu bari saeun nae. Nyata tu dasar Kang Karna we badegong ini. Pada abdi mah nyarek sote nya ka anjeunna nanging teu kenging diwagel. Kapan tos kieu mah saha nu ngaraoskeunana saha nu sesahna. Ari si Aki kumaha ayeuna nini? Nu mawi si Aki mangaringkuk wae Nyimas. Mung na me saur si Aki pangmaturan ke Nyimas nah. Karunya bisi ngeueuh nu maturan mangkaning salakina meunang musibah tina tangkal kalapa tak kitu. Teman ini Kacem para mitra. Nyebut-nyebut ngaran Nyimas Nurbaya meni atranaker. Atuh si Pendil ngaranjung ngadenge caritaan ini Kacem kitu gerendeng nyarita jero dadana. Ulah kadalah kabeneran Nyimas Nurbaya ayeuna aya geus misah ye.
Dia kadenge ku aing salakina cilaka ragrag dina tangga kalapa. Deuh. Hanya usur we kitu ayeuna ku aing mung peungguh sasaha. Kadarayan ini saurang dibawaetkeun ke koin ku aing. Tapi kena rek beja heula keur jadi pimpinan ke kumaha ceuk manehna nah perlu digusur ayeuna teh ulah. Kitu gerentes hate si Pendil. Pok Nini Kacem nyarita. Dupi eta kinten-kinten si Kujang teh tiasa mulih deui ayeuna nya Mas. Dupi mah tiasa ayeuna Nini jalanan me angkat bieu sareng wartos nama di ditu seueur nu lalanong kana tangtos ngawengina. Kumari ngawengi atuh nyi Mas tangsos urang keung mung duaan. Mangkani istri pada istri sok ingis aya jelema jahat we unggah ka dieu. Terus urang ngendong di ama we Nini enjing-enjing mapageun Kang Karna kalayan bade nyungkeun di sarengan ku Mang Rubinta. Mang atuh bade ka ditu mah nyi Mas meungpeung siang keneh. Engke mah bilih hujan deui. Cek Nini Kacem teu leledak. Atuh harita keneh nyi Mas Nurbaya teras dangdos. Tilami kaluar ti bumina cepret ngoncikeun lapanto. Trut lungsur teras angkat dituturkeun ku Nini Kacem. Ari si Pendil harita gagancangan ini trek balik deui ka panganyertanana. Da puguh ku ayeuna mah si Pendil leumpang gancangna keur setengah lulumpatan. Atuh teu kungsi setengah jam geus tepi ka imah Naga Hejo. Sadatang-datang teu mikirkeun kana kacape terus cacarita meni alebo. Nyaritakeun perkara Nyi Mas Nurbaya rek mapageun salakina keur tatama tas meunang kacilakaan ragrag tina tangka kalapa. Samalah dicaritakeun Nyi Mas Nurbaya peuting ieu ngenong di ramana. Puguh Naga Hejo ngarasa bunga. Aya pikiran rek nita anak buah nanu dipake andelan. Kajadian Ki Guntur jeung Ki Buyung nu kabilang cukup dina bab wawanen jeung kapinteranana. Geus moal gagal deui ayeuna mah euy. Pasti Nyi Mas Nurbaya bakal kapimilih ku dewek. Moal teu sugemaнаker dewek ngalaksanakeun kapuasan hate ka si Dohdoy. Waduh. Pasti digulang gaper ku dewek. Syukur euy, syukur Pendil. Silaing geus hasil mere kabar nu watak bunga keur dewek. Sabarati lah silaing sok diberi duit tiap bulan ku dewek ha. Cek Naga Hejo meni marah mai bari neuteup ka si Pendil. Biasana sok diberi saringgit sabulan bah. Tema si Pendil. Bener sabulan saringgit? Nya saringgit. Tangke bulan hareup diberi saringgit ku dewek. Tapi rek diberi 2 perak ditambah 5 ketip. Naga Hejo seuring ngabarakata. Buset. Panyeri jeung ditambah tina saringgit jadi 3 perak. Atau jadi 2 ringgit ari teh. Diberi 2 perak dia mohon 5 ketip. Kena kehe dua tu saringgit. Tamana tu 5 ketip mah bahala. Lain glog-glogkan dicangkeul kuring teh. Oh, kumang kewe euy. Di mana si Dohdoy geus kapibana ku dewek ditambah 5 ketip. Tanya kieu Guntur Buyung. Isukan silaing diberi tugas ku dewek perkara Nyi Mas Nurbaya pegat di jalan kalawan tong bawa sual deui. Gancang panggul bawa ka dieu. Manomat silaing ulah ngalampakeun ciri ka Nyi Mas Nurbaya. Kumaha kira-kira silaing sanggup Guntur Buyung? Naga Hejo nanya heula kana pamadegan anak buahna nyata 2 urang andelanan. Barang dibere tugas kitu si Guntur kacida pisan bunga. Beres batong hariwang-hariwang jeung kagemol we si Dohdoy na ku kuring. Lamun kuring teu bisa ngaboyong Nyi Mas Nurbaya, tah tarohna ge beung kuring tah di kieu tah ku abah sok. Cek si Guntur ujung. Bari ngulaskeun curuh kana beheung atuh Naga Hejo gede kapercayaan pasti Nyi Mas Nurbaya bakal kapimilih. Celengkeung Ki Buyung nyarita. Nyakal we keur kuring mah hanya ka kumaha? Naga Hejo ngareret. Eta hanya ka salaki Nyi Mas Nurbaya keur tatama. Lamun aya mah di imahna, ayeuna keneh kuring didatangan lah. Maksudna? Tanya Naga Hejo neuteuk. Maksudna mah diberesan we ngarabah jongjon sugema beurang peuting ngagulang gaper si Dohdoy. Oh nya. Memang aya halusna euy salaki Nyi Mas Nurbaya. Terus beresan nyawana ngarang mulai nu ngarintangan di kadewek. Moal aya cucuk rungkang deui euy. Tong hariwang atuh bah di mana salakina Nyi Mas Nurbaya balik. Urang parieuskeun beheungna. Syukur-syukur lamun isukan dibawa balik ku Nyi Mas Nurbaya. Bari kapegat ku kuring di setengah jalan. Udah pasti moal batu nu jago bisa ngapak mega tuh. Cek Ki Guntur. Geus kitu mah Naga Hejo ini katampian anu maksud narik mani sabab harita geus meuli. Kitu di anak buahna barali ka tempat nu teu sabaraha jauh pernah nati imah Naga Hejo. Isukna kira-kira wanci lohor Nyi Mas Nurbaya tos angkat nu maksudna bade mapageun karna carogena nuju tatama di sarengan kuduaan antara Mang Rubinta jeung Mang Bedul bade gana nu satia. Sakawit nama Nyi Mas Nurbaya bade angkat na terada enjing diwagel ku ajengan Abdul Soleh Ramana.
lantaran Mang Rubinta mantuan heula macul di sawah. Kitu deui Mang Bendul nguruskeun heula pagawean di imah. Harita Nyimas Nurbaya ku Mang Rubinta dicanak jalan ka Pilemburan, sabab mapai jalan noronaan mah jauh teuing. Atuh ari kitu mah jalan Pilemburan teu sabaraha jauh sajabana ti ngarah ieu. Atuh teu kacaturkeun di jalan geus tepi kanu dituju talayan ka imah nu ngubaran karna. Sadatang-datang gancang Nyimas Nurbaya nyampeurkeun ka karna. Kasampa keur diuk bari suku nu sabelah dilonyorkeun sabab tatu. Ngan hanya karena teu bisa kabawa sabab harita loba nu tatama aya kana puluhna urang. Ari katamah-tamah para mitra, karena rada parna nu mataku nu rek ngubaran teh kudu geus eueuh nu tatama, malah ceun nu rek ngubaranana kudu kabari ngeueum di walungan. Kapaksa Nyimas Nurbaya jeung Mang Rubinta katut Mang Bendul baralik deui. Temelang sotenan kudu janten caroge dumeh aya nu maturan ku ti urang santri. Salebeting Nyimas Nurbaya nuju mapah bari diringkeun ku dua urang nyarengan pamuluna alum wae. Sakapeung-kapeung Nyimas Nurbaya nyabakan dada nyalira ngadak-ngadak manehna asa pating sarebelak siga-siga aya pirasat goreng. Tapi keur Mang Rubinta mah jeung Mang Bendul tarenang bae teu ngarasa hariwang teu ringrang. Sanajan harita geus nyedek kaburit bari nyorang jalan ti iseun ge, malah ngarobrol we majarkeun teh ngarah teu karasa capek. Sedang nu diobrolkeunana ku Mang Rubinta tajalian sualaya rampung teh nu dikarepung ku masyarakat jeung ku santri. Nu mohon Mang anyangkan we rampung kino teu aya nu meuyang saulang-ulang aja nu. Lamun aya nu meuyang endah kumaha dinya? Oh nya teu kumaha pasti kana kojorna ulah-ulah pada nyacag ku sararea. Nya nabah mah kacida gemesna tuh da. Mang Rubinta menisigan gergeteunakeun. Amli yang ngarasa sampai aduna. Amli alina geus ngelan alu. Lamun asup ka dapur di dagor uluna ku abdi. Among lamun teu modar da di dagor uluna ku abdi. Kumaha lamun rampung ngalawan wani ki Bendul ngayonanana. Wani nami suku abdi. Oh nya nyone ngajak rumpat itu. Silai ngobos bodor we. Hati gede kahayang suku ngajak lompat jicirnya. Mang Rubinta ngabarakata. Nami lamun nambok geus ditengeul mah ku amah. Amli ge mah asli wani. Oh mangga sabenerah. Ceblok wae sia cangkeul bibir. Atuh nyasat sia rampung geus ditengeul ku aing mah. Para mitra sadaya harita teh malah ge Nyimas Nurbaya. Nya atuh lah mang makalah di alayanan si Mang Bendul teh sok terus ngaco ai nyarita teh kawas nu heueuh tapi kawani eueuh. Mangkani ngabdi mati samiosna ti rompok ya asa tegarna hate saurna. Terus kumaha Nyimas? Mang Rubinta semu kaget. Hati abi masa ting sareblak wae kieu sapros aya kila-kila awon. Umawi ulah sasauran teuing bila aya naon-naon. Lah, sawiyo satuneng ulah hariwang-hariwang jalan aya Mang. Sangem bari paos aya mau ngamuk gajah mata siku si wulu-wulu aya galagah kancana. Mang bari semayunanana cek Mang Rubinta ngagedean kana manah Nyimas Nurbaya. Bari nyarita kitu teh panon mah manehna rarat reret. Sabab palebah dinya tempat saruni katamah-tamah teu papanggih jeung nu sejen. Nyangan ulah sologoto teuing memang Nyimas Nurbaya tetep ngaraos hariwang geus kitu mah jep jarempe tonggoy laleumpang. Sedeng tongeret meuni baleger siga nu ngiringkeun kanu keur laleumpang. Batara surya geus lingsir ngulon cahaya ngagebur semu koneng anu moal deui ge ngiles. Ngagayuh ka mangsa peuting ningalkeun enahna alam dina mangsa beurang. Atuh harita Nyimas Nurbaya angkatna di gancangan, inggis kapoekan di jalan. Bari saurang eueuh nu ngaromong. Tuna kaya nu keur taronggoy leumpang caturkeun hiji tempat. Dua urang lalaki keur cali nutrung hanapeun tangka jarak. Pasireun jalan si horeng lalaki nu duaan tayalian Ki Guntur jeung Ki Buyung. Nu maksudna rek megat Nyimas Nurbaya. Waduh, mani geus pegel kieu bitis ya, dilanceuk. Ngarep-ngarep nu rek diiwat eueuh wae. Palang siang teu jadi inditna atawa geus balik meureun tadi. Cek Ki Buyung bangun teu sabar. Geus nyeri beung sosongeteun sabab ditunggu-tunggu eueuh wae. Ke atuh heuy sing sabar setengah jam deui mah. Malamun setengah jam eueuh wae rek terus ngajejendul di dieu. Eueuh setengah jam na matak naon terus datangan ka imahna, syukur-syukur geus aya di imahna ngarasa kalian salakina beresan. Oh nyalah. Bari sakalian bawa barang-barangna urang ge moal deui. Cek Ki Buyung jep jarempe.
kulit sawatara menit pucenghis katingali Nyimas Nurbaya keur leumpah diringkeun ku dua urang laki talalian Mang Rubinta jeung Mang Benul atuh Ki Guntur meuli curing hak gancang ngabejaan ka si Buyung. Geuning si Buyung aya keur hadirkeun tuh. Awas siap-siap euy. Pokona mah silaing pegatan ngiring-ngiringkeunana dewek nongtak Nyimas Nurbaya kadenya. Pokna diingatur maksud di barung hate dugdeg sabab Nyimas Nurbaya geus deukeut kari sababaraha lengkah deui ka tempat nu keur dipake ngintip ku si Guntur jeung ki si Buyung. Sanggeus deukeut cilang si Buyung luncat ti heula dituturkeun ku Ki Guntur. Puguh we Nyimas Nurbaya ngajerit leuwas kitu di Mang Rubinta jeung Mang Benul. Sakedapan ngaranjug ngan Mang Rubinta geus boga timuru, pasti eta jelema nu duaan teh jelema jahat. Dina kituna teu tatapasini cabrod Ki Buyung digempur beungeutna, dayagdag Ki Buyung ngadayagdag. Panangan Nyimas Nurbaya dicekelan ku Ki Guntur terus dikekenyang. Tulung Mang Benul, tulungan abdi Mang. Nyimas Nurbaya ngagegero Mang Benul. Haha, minta tulung ka saha Nyimas? Ceki Guntur bari terus ngengenyang panangan Nyimas Nurbaya. Keur kitu gep leungeun Ki Guntur digegel satakerna kuat ka genteng. Aduh, gelo sia gegel ka aing. Ki Guntur ngagurubung. Regeg Nyimas Nurbaya lumpat nyampeurkeun Mang Benul. Ngan henteu we para mitra ngarangkul sabab emut kana karaga. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita Ki Buyung anu geus dipiheulaan beungeut teh gentak mari kalawan teu sabar nyeureudeuh bari ngirimkeun gempuran peureup nu badag jeung keker. Di lelempeng kana tukang irung Mang Rubinta, puguhan Mang Rubinta geus nyangking pangarti geus mibanda pangabisa. Dina bab ulin bela diri dunya persilatan asana teh abong deui ari kudu Mang Rubinta bisa kabeunangan ku pihak lawan. Panina rikat ngadoyongkeun awak marengan ngabarieurkeun beungeut. Sedang pereup kenca teu antepan mapag kana palebah hulu angan Ki Buyung cabrod. Si Buyung ngaharekeng malah make jeung muringi sagala samuseueut. Tapi harita Ki Buyung mundur siga nu rek ngejat korowok Mang Rubinta nyentak. Mantong ka ditu sia bangsat. Mantong ngaganggu sia geuleuh. Lamun masih kira aya hate, malu sia jeung aing maju, madep. Pokna bari ti popolotot nafsu meningal diri. Setan sia. Hah? Aing ngajedog teh lain dikira boboleh sia kudu kitu dodonges. Cuma na keur sia ti popolotot segala, songe aing mundur ninggalkeun ieu tempat, pasrahkeun heula Nyimas Nurbaya. Rek disareunkeun moal. Lamun disareunkeun pasti si lain bakal panjang umur. Sabalikna lamun teu dipasrahkeun bakal nyieun poe panungtungan. Kardi? Ki Buyung ngancam Parawardi. Ngabubarikeunna keur sia kunyuk, make rek nyareunkeun dudungan aing sagala lasun. Tibatan aing kudu nyareunkeun jadi dudungan, leuwih hade aing nyareunkeun ieu. Ya rasakeun sia. Mang Rubinta bener-bener gede babane. Ari tas nyarita kitu jeleng cabrod peureup hasil bangabur beungeut si Buyung. Dayagdag cabrod disusul tepus dadana puguh Ki Buyung memehan rek ngajungkel. Lamun teu sukuna tambleg mah para wargi sadaya. Harita teh da puguh we atuh para wargi sadaya. Napak kana taneuh jeleng Ki Buyung luncat serepet ngalugas bedog. Kalawan teu ngalobakeun micin waktu malas nyerang. Bedog si Buyung disabet-sabetkeun rek nutuh raga Mang Rubinta. Lep Mang Rubinta ngalalepkeun sirah, keblos bedog Ki Buyung ngakeblos ukur nyabet hilibirna angin sore. Seak bedog nyasar ti handap rek nuar suku dibarengan ku sora nu matak sentar. Harita sora bedog disada meningah hiu puguh Nyimas Nurbaya nu keur nyarempo jeung Mang Benul. Ngalenyap ngarasa mangpaurkeun. Inggis Mang Rubinta cilaka mangkaning jadi lawan sakitu garang. Atuh Mang Rubinta ku ayeuna asa beuki rancing geus teu eleh kesit ku serangan ti pihak lawan. Ditigas ti beulah kenca gentak ngadoyongkeun awak ka beulah katuhu. Ditigas ti beulah katuhu ngalegot ka beulah kenca. Disabet ti luhur gentak ngareuneuh dicacar bola ngajauh nepi ka Ki Buyung lawan ngarasa lieur ku kalincahan Mang Rubinta. Sedang Ki Guntur nu tadi tas digegel leungeunna ku Nyimas Nurbaya nyampeurkeun deui. Hah. Rek ngejat ka mana ya nu geulis. Ceki Guntur bari mencrong kana ralai Nyimas Nurbaya. Nu geus pias ku leuwas jeung sieun. Mang Benul kumaha tuh Mang?
Nyimas Nurbaya tos teu puguh rarasaan bari kak nyepengan kana leungeun Mang Benul nu geus poho kana karagam tina bakating ku sieun. Atuh ku aya Mang Benul ngawadi-wadi maneh ngomong, mondong ya mondong nyoma-nyoma nganyeungan dulungan aing sia geno ngadilu sia ini cek Mang Benul bari ngahalangan Nyimas Nurbaya. Rajin ngomong sia teu beres jeung mengok sia diparieskeun beung ku aing sia. Lamun sieun diparieskeun beung halik sia montong halangan. Ki Guntur ngenyang panangan Nyimas Nurbaya. Tapi kalesotna gabrug salira Nyimas Nurbaya ditangkep ti tukang. Panangan Nyimas Nurbaya dicekelan ku Mang Benul terus dibedo. Puguh Nyimas Nurbaya ngaraos ripuh. Ti tukang ditangkep ku Ki Guntur ti hareup dibedo ku Mang Benul temah nama sapasiksa. Naon dina nanggeum sia dulungan aing sama Mangsan? Mang Benul terus ngenyang panangan Nyimas Nurbaya. Montong ngaceblak wae sia kunyuk. Lesotkeun deuleu leungeun Nyimas Nurbaya, bising sempal sia. Waing rek dibawa deuleu keur dulungan aing. Ki Guntur nangkep asa beuki pageus sabab Nyimas Nurbaya ceterjel. Bari abrag-abragan. Cicing Nyimas nu geulis nu doh-doy edoy. Tong kadung-kadungan wae lah bising nyeri awak. Cicing dah kumaha mangge moal dikani aya moal. Sumpahna gedek samedin teuing. Pokna. Harita para mitra sadaya Mang Benul nyieun aka maneh nyocol leungeun Ki Guntur nu keur nangkep salira Nyimas Nurbaya. Atuh Ki Guntur ngagoro, "Ih, montong nyotos sia goblok." Ki Guntur kuat ka nyengir. Ngamun sia, ngamun na. Lamun teu ngamun, da leumakeun dulungan aing sia. Ceuk Ki Benul nyocona tambah tari. Mangkaning kuku Ki Benul teh paranyang jeung harileung siga cadu di kereutan. Gurubug Ki Guntur gugurubugan. Tapi katangkeupanana lesot sabab teu kuat nyeri dicocok terus-terusan ku Mang Benul. Harita Ki Guntur sanggeus ngalesotkeun tangkeupan salira Nyimas Nurbaya, ngejat ka sisi bari nyabakan leungeun tapak dicocok. Ayo sia geura ulun, lamun teu ulun, mak Benul uluna ku aing. Mang Benul ngarawel kain ngagoler sisi kebon. Terus diamang-amang rek ngababuk sirah Ki Guntur. Belenyang Nyimas Nurbaya lumpat maksudna mah bade teras ngejat kabeneran harita sabudeur madhab geus poe. Dugi ka Nyimas Nurbaya ti tetarajong sagala dirumpak. Kila Ki Guntur ngalieuk sakiceup katingali aya nu ngejat. Ceneng Ki Guntur luncat gabrug ngarontok disangka ku manehna mah Nyimas Nurbaya padahal Mang Benul. Harita si Guntur bungah disangka naon para mitra nangkep Nyimas Nurbaya. Hahaha rek ngejat ka mana nu doh-doy. Sapinterna sabedasna ge awewe ucu. Moal sarua jeung lalaki. Cicing tong teterjel wae bising nyeri awak. Yap dibagu ku Mamang. Ceuk Ki Guntur para wargi sadaya. Bari dong korek mangku. Ngatu ari jius teh tidak bujur Mang Benul aya nu disada ngajius. Siap cenah bau barak-bak. Ku Ki Guntur menikatane pisan ku irung. Si horeng Mang Benul hitut para wargi sadaya. Siap. Gelo sia ngabokok aing ha? Ki Guntur ku padirung. Ku leungeun kenca sadengkeun leungeun katung ngageuwungkeun leungeun Mang Benul. Atuh Mang Benul tita tolonjong terus ngagedebut labuh nyangkorah dina balumbang. Mabelenyang Ki Guntur lumpat ngaberik Nyimas Nurbaya. Muncan sabara jauh di eta tempat kalawan teu kudu ripuh mudag. Harita Nyimas Nurbaya katewak terus dikekenyang pananganana. Lesotkeun sia bangsat, lesotkeun. Tuluy. Nyimas Nurbaya jejeritan bari panangan nu kiwa nyepengan kana tangkal cau. Tapi danya kitu sarosana ge tanaga awewe teu bisa unggah peta deui. Terus digugusur ku Ki Guntur. Kira-kira geus aya kana 20 meter nate eta tempat bari kaayaan geus poe. Ki Guntur inget ka baturna nu masih kene jojoh patutunggalan jeung Mang Rubinta. Nu kiwari Mang Rubinta kakara ngagunakeun bedogna. Sabab menjadi lawan teu beunang disabaran, gero Ki Guntur ngagegero Ki Buyung. "Yung, lumpat deui, geus beunang ku dewek." Pokna. Bari leungeun pageuh nyekelan panangan Nyimas Nurbaya. Rudug dikenyang deui malah geus rada jauh. Harita Ki Buyung sanggeus ngadenge baturna nyalukan. Kalawan nitah buru-buru ngejat teh gentak luncat. Maksudna marek nyusul tapi Mang Rubinta teu eleh kesit. Manehna luncat bari bedog teu antepan disabetkeun ti gigir. Puguh si Buyung lain jalma nu malarat ku pangabisa. Gentak malik sarta sarua pada nyabetkeun bedog. Tang dua bedog diadu. Bedog Mang Rubinta nyusul tepus rek ngahancas sirah. Orok kaya karancingesan si Buyung cukup. Manehna sakilat ngareuneuh kablos bedog Mang Rubinta nyamos. Ukur nyabet hiliwirna angin peuting.
Samalah Mang Rubinta rada titotolonyong sabab nyabetkeun bedog teu jeung aturan tina bakat tingku nafsu. Celeng Ki Buyung luncat ngaberik Mang Rubinta. Celeng Mang Rubinta luncat ka beulah kenca. Bareng jeung kitu bedog disudukeun lempengan ka kempong nu jadi lawan dibarengan ku sora matak ngaranyu. Congo bedog geus nampe sakilat si Buyung ngarengkong, tapi Mang Rubinta mundur. Bari peureupna nu kenca asup hiu cabrod. Ki Buyung kakarangarahu. Sabab tulang iga kabenangan ku gempuran nu jadi lawan tumerapna rada lumayan oge tulang iga saremak. Cari jeug Ki Buyung ngajari jeug. Kekitu dipino palebah carehamna nu katuhu digempur ku peureub kenca keneh. Teu harita Ki Buyung rada teter oge para mitra ngayona nu jadi lawan teu sangka pelit jeung rikat dina ngayakeun seranganan. Tapi ka harita Ki Buyung ngadang heungak gado asa nyengsol ku rosa-rosana tengilan Mang Rubinta cacaku leungeun kenca. Tapi sakitu mah kawilang kuat oge para mitra. Si Buyung teh tekung si rubuh samalah nafsu beuki ngagedu. Pedog Mang Rubinta kakara digunakeun direk muar suku si Buyung. Sakilat si Buyung ngajaul atuh bedog Mang Rubinta ngoleweng ka gigir. Cwe, si Buyung napak deui kana taneuh kalawan rikat mali. Meh bareng jeung ngaliukna Mang Rubinta nu harita geus ngaheumatkeun di bedogna rek narok tarang. Ngan orok kaya Ki Buyung cukup kesit. Peureut nu kenca diembat satakerna ti gigir kalawan teu gagal ngacebrod kana sirah. Dayagdag Mang Rubinta harita para mitra. Dadayak dagang siga nu lieur da puguh gempuranana cukup rosa. Naon bahago make jari jeugan. Boga panyakit tujuh kuriling adi teh. Yung nangtung leng puyeng bumi alam samuter. Ngalah tunggal puyer. Alah nah atuh pirajeunan teuing sakira moal kaigaan mah. Bawanen dewek bila pasrah we ayeuna mah sauku dewek bakal diberesan dina peuting ieu. Ciat kitu si Buyung beuki garang manehna nyerang nyabetkeun bedogna. Rek nunggal jangga puguh we lamun seug Mang Rubinta harita para mitra cileureun mah kana pasti beheungna ngagelenceng. Ngaduduhan Mang Rubinta teu sepi ku pangarti manehna gentak ngalolepkeun sirah kebrawas pibah yawi nyamos. Didinya Mang Rubinta beuki nafsu bedog dibubat babit kasisi ka gigi. Kitu deui Ki Buyung teu cicingeun sarua pada nyabet-nyabetkeun bedog. Hayang paheula-heula nuar ragan jadi lawan. Sora bedog ting beletrak ting guricak. Bijil kemang seuneu pada awor. Waktu Mang Rubinta jeung Ki Buyung keur silih serang, Mang Bendul nu tas ti gubrag ka balungbang teh kakara ngorejat hudang. Breh katingali Nyimas Nurbaya geus digugusur ku Ki Guntur. Gero Mang Bendul ngagegero Mang Rubinta nu keur tarung. Nolong amah Nyimas di mawa tolong. Mang Bendul cocorowokan bari geumpeu. Ngadengi Mang Bendul tulung-tulungan bari nyebutkeun Nyimas Nurbaya. Dikersakeun Mang Rubinta pikiran jadi malik hariwang ka Nyimas Nurbaya. Palenyang Mang Rubinta lumpat nu maksudna rek budak Nyimas Nurbaya. Ki Buyung boga kasempetan manehna ngarasa atok. Menjadi lawan eueuh teh jeleng luncat ka lebak terus kukurubutan ka bala. Kabeneran para mitra sadaya, harita Mang Rubinta ngadengin aya nu gogorobasan lebakeun. Ana dileret ka tukang urut lawan geus eueuh. Reg Mang Rubinta eureun heula bari panon tetep ngabagi reret. Ceuk pikirna bisi nu jadi lawan nyumput kalawan ngabomohan, tapi ditunggu-tunggu eueuh bae tetela Ki Buyung terus mabur. Bendul ka mana euy Nyimas Nurbaya euy? Tanya Mang Rubinta di barung ku ambakan ngahega kesang ngoprot masihan sakujur awak. Da bubuh tas tarung hampir kana sajamna leuwih. Ni mawang ko saurang deui. Kumaha mah? Nilaka Nyimas ni mawang gunung eno. Mang Bendul ngarasa hariwang teu puguh pipikiran. Mah kumaha naon make jeung kumaha sagala kapanyaho dewek mah keur jojoh patutunggalan. Sakuduna si laing bisa ngajaga kana kasalamatan Nyimas Nurbaya. Temal Mang Rubinta jadi amak ka Mang Bendul. Lamun kitu teh mah teu beunang dipercayakeun. Nani abdi ngajanga Nyimas. Nami abdi di mana nih musi enan. Abdi lamun di kulit nih. Aduh, kumaha dos ieu? Dan urang kadembuhan. Mang Bendul ngeleper reuwas ku dua ku tilu. Nya teh kumaha geus kieu mah? Diudag lain udageun jeung teu nyaho ka mana ngejatna aja bageus peuting. Namina urang reueuh balik. Nyani urang maling inu. Mang Bendul teu nya balik moal hade ngajejentul di dieu. Begitu juga atuh susul ku maneh nu ngiwat Nyimas Nurbaya sing nepi ka beunang deui.
Mana adanya ami mah? Naunya 70 sia wayahna maneh kudu tanggung jawab. Bongan maneh tolong bae betul benang dipercayakeun. Batak wayahna maneh kudu daek tanggung jawab kana anu jadi salaki Nyi Mas Nurbaya. Cek Mang Rubinta nying sieunan ka Mang Benul. Anu, kumaha abdi kudu tanggung jawab mah? Sama abdi mah teu boga kasalahan naon-naon. Nani pandangan Nyi Mas Nurbaya, ku abdi di janggalan, nami si Enan terus ngaranggul Nyi Mas. Geus kitu ku abdi leungna ditarik kitu. Leungeun saha? Ditarik teh leungeun Nyi Mas Nurbaya? Mang Rubinta nyendang. Nah leungeun Nyi Mas Nurbaya dicocok ku abdi teh leungeun rampong nu edan, tapi abdi dibanding jeung si edan teh kitu. Jadi abdi teh teu wani kitu. Nah, geus ngaco sia. Mang Rubinta ngagebes. Terus ngalewas dituturkeun ku Mang Benul. Tujuanna rek balik ka lembur pasantren. Bari mawahat teh pinuh kahariwang ku Nyi Mas Nurbaya diiwat ku jelema jahat. Saurang lalaki polahna siga nu teu geunah cicing teu beda ti hayam keur kumah ka regawena ciling cincat. Tepi ti tepas jut turun kaburuan ngadon luntang lantung. Teu lila kalacat unggah deui ka imah di barung kuru menghap narik napas panjang. Bugina baketut haseum huntu kekerot siga keur aya kagemes. Gek diuk dina kursi ditepas bari suku sabelah ditaekeun. Gerendeng eta lalaki ngagerendeng jero dadana bari panon mah teu boleh ngareretan kaluar nu sakitu camedebna poe. Terus marantau ka mana cenah teh? Sakieu geus peuting can mol-mol. Pira aku ari kalojor mah sabab aing percaya kana wawanen pangabisa si Guntur jeung si Buyung. Tapi na atuh can marantau kene. Aing meni geus nyeri beheung sosonge teh nya. Lamun Nyi Mas Nurbaya teu kabawa deui teh kana pasti diri aing kudu singkil kudu ngarebut Nyi Mas Nurbaya. Kitu gerendeng hate lalaki. Si horeng si mana horeng naga hejo nu keur nunggu-nunggu anak buahna tayalian Ki Guntur. Jeung Ki Buyung nu dibere pancen pikeun nyiwat Nyi Mas Nurbaya. Teu sakumaha lilati sabada naga hejo ngagerendeng kitu manehna ngadadak curingan. Sabab atra ngadenge sora awewe jejeritan. Korejat naga hejo ngorejat nangtung tuluy ngarawel batre serta disorotkeun kaburuan. Ana bresi horeng para mitra Nyi Mas Nurbaya keur dikekenyang leungeun aku Ki Guntur jeung Ki Buyung. Jerut naga hejo turun di barung kutul rasa hate anu bunga saat aya papadana sabab nu dipikayang. Dipika memeuti baheula kaboyong ku anak buahna pada katak naga hejo seuli. Mending rambleng teuing euy, dewek meni geus nyeri beheung sosongeteun. Bitis geus carangkeul bobokong asa potong balas ngabelengkong ti magrib keneh nunggu-nunggu ilaing. Naga hejo asa suka bari neuteup ka Nyi Mas Nurbaya nu keur tungkul. Ceg angkeutna dicekel ku naga hejo tuluy rada diangkat, ana breh tebeg Nyi Mas Nurbaya ngagebeg reuwas, campur kaget. Manehna samar-samar ka naga hejo nu kungsi baheula tepung jeung naga hejo. Barang diemut-emut ku anjeunna nya we geuning. Ka naga hejo katelah Rusdi teh nu kungsi ti heula rek ngalamar ka Nyi Mas Nurbaya. Nalika Nyi Mas Nurbaya nuju sakola keneh. Atuh harita manah Nyi Mas Nurbaya dugdeg reuwas campur sieun. Yakin eta nu mikahayang ka anjeunna ngan teu ditarima sotenan. Geus nyaho kana ahla kalakuan Rusdi alias naga hejo tukang cirigih ka awewe. Ayeuna patepung deui ku jalan diiwat ku anak buahna. Ampura we bah ngampleng sotenan, lain terus ulin. Tapi nya kitu teh awe lah. Maca kuring teh nunggu-nunggu ye. Mudah doy sih. Cek Ki Buyung bari pok Ki Guntur mairan. Wah, itu bah telah ada hasilnya euy. Beres itu bah buka masih Buyung. Babai nu nyarenkeun ka Abah, masih rek dikukumaha ge. Saukuring mana geus rek reureuh capek ye. Cek Ki Guntur nyerenkeun Nyi Mas Nurbaya. Ku dewek diterima euy. Jung ka ditu geus ngaraso. Keun dongeng panjang lebar rame isukan bari urang sakalian curak-curak di dieu. Mencit me euy. Itu bah kuring rek ngaso ye. Bae pasing ngimpin halenya. Atak suka kana hati Sanurbai. Siang ngomong teh bener. Rusdi sering ngagak-gak leos Ki Guntur jeung Ki Buyung laleos. Tinggal leos rek barali ka tempatna sewang-sewangan. Ceng Rusdi nyekel kana panangan Nyi Mas Nurbaya tuluy rada dikenyang. Tapi Nyi Mas Nurbaya meron teu lek dibawa unggah. Sedeng Rusdi geus teu sabar ngan regenyeng Nyi Mas Nurbaya di pangku meuni sagiriwil bangun hampang naker.
Ongkohan Rusdi tanagana bedas, cag Nyimas Nurbaya diecagkeun dina kursi di tengah imah. Kojeng Kang Rusdi ngalengkah ngoncikeun 8 hareup tuluy ngadeuketan deui. Syukur teuing Nyimas, teu sangka urang bakal batepung deui. Akang teh bener-bener misuka ka Nyimas. Baheula ku akang rek dilamar tapi Nyimas kekepehan nolak kana maksud akang. Padahal akang bener-bener mikahayang, bener-bener mincinta ka Nyimas. Kumaha Ibu Rama daramang sadayana Nyimas? Rusdi nanya leuleuy bari teu leupas tina paneuteut. Bangun pogot ningali rupa Nyimas Nurbaya asa beuki geulis gumuleng cacak kasebut tos kagungan caroge-oge. Sakecap oge Nyimas Nurbaya teu ngawaler, kalah ngabalieur miceun rarai. Atuh Rusdi panasaran manehna nyarita deui. Sasawuran atuh Nyimas ulah ngabateu wae tong ngarasa hariwang tong sieun-sieun. Da ku akang lain rek ditelaya telasan tapi rek nyeundik senangkeun. Rek ngagumbirakeun ka Nyimas, akang kacida sorona sapanggih dina impian. Akang nyaah lahir batin. Pokna lamun ceuk barudak zaman ayeuna mah majarkeun terayuan gomal cenah. Bukan rasanya ahnya cara kitu teh. Moanya nyata nyaah nitah ka batur ngiwat setengah jalan daripada ngagoronyengkeun. Ku itu dibedol ku jadi kenyang teh sirikna dialung goyongkeun. Kitu carana nya mika nyaah teh. Saur Nyimas Nurbaya bari panon baketut. Pasemon baketut eueuh semu anu matak dari kana ati. Tapi Rusdi tetep ngaluarkeun basa-basa pangoloan di palar nu geulis sumerah. Ulah salah arti geulis. Pangna akang nitah kagane kitu teh hiji tana akang bener-bener tibelat. Bener-bener akang mika cinta teu sirikna ti peuting kaimpikeun ti beurang kagunakeun. Hati akang kumejot. Akang hayang datang kalau jadi kolot Nyimas ngan dipikir di ku akang sok sieun bangih kateueunahan. Heug akang kumaha dicampelak ka kolot Nyimas. Beun akang doraka temenan kumaha ka bibitohaeun. Nya kabaksa akang ngajalankeun kitu tah. Nitah kadua urang anak buah akang pikeun nyiwat Nyimas. Beun ku Nyimas ge kaharti naon pangna akang nepi ka kitu. Demarus di bari sediuk nangised ngadeukeut Nyimas Nurbaya nu masih keneh ngabalieur miceun beungi. Nya teh kaharti walor Nyimas Nurbaya teugeun. Ari kudu-kudu teuing dijelaskeun mah ku ayana akang nitah ka anak buah Nyimas teh nya. Nitah ka anak buah nyiwat Nyimas. Pupageuh micinta ti baheula ti jaman Nyimas keur sakola keneh. Di sakola desa bari harita akang geus nyarita kapan ka Nyimas. Yen akang rek sabenerna miharep samalah akang rek ngalamar pisan. Kari-ari akang ngadenge beja Nyimas geus kawin. Atuh batin akang teh saeutik gedena nyeri Nyimas nyeri harita teh. Lamun geus teh manghalaan asa dipunggel jangga di bomohan akang teh. Harita akang nyebutkeun rek ngalamar lain aya kudu kadua atoh. Malah ngalisankeun matak pika nyerieun kana hati akang. Cek Rusdi neuteub asa beuki seukeut. Sedeng hate mah geus gregeteun hayang sagabru-gabrugeun ngarangkul. Geus tong nyugit-nyugit nyaman baheula barina oge. Mana kitu ge geus di diri kuring lain pijodohan anjeun. Pae kaina mah geura boga pamajikan kanu sejen tong ngeukehan ka diri kuring. Nu geus boga kawajiban. Kudu ngarti we atuh ari ngakukeun geus kolot mah kana bab jodoh jeung pati lain manusia nu nangtukeun. Tapi Allah nu nangtukeun jodoh pati bagja cilaka rusia pangeran. Jelema mangan sakahayam aboga kahayang gungku nu nangtukeun angin pangeran. Wah, tong nyabit-nyabit ka Allah sagala atuh teu hubunganna jeung Allah nyai. Ieu mah antara di akang jeung Nyimas. Nah, make los-los kanu kitu sagala. Nah, Allah rek ngawalian kitu atawa rek ngarapalan. Dasar jelema kupurnya jelema murtad. Saur Nyimas Nurbaya bari ngorejat ngadem. Maksudna bade ngejat ngan tejung sabab pandangan Nyimas Nurbaya kaburu dicekelan ku Rusdi. Malah dikenyang atuh ge ke Nyimas Nurbaya calik deui. Ari ka mana Nyimas? Kapan geus sakieu pentingna ieu teh? Sadanya Nyimas keukeuh pun teu rek balik oge. Ku akang moal kaidinan sabab akang melang di jalanan. Sajabana ti kitu akang aya kapanasaran hayang ngalaksanakeun cita-cita nu geus ditungkus di baheula jero dada. Pati-pati raga akang ngajam panabugang. Moal genah panasaran ari geus kasorang kasuka. Cek Rusdi bari jantung ratu. Dugdeg tutumulan kadorong ku hawa birahi. Anu meh-mehan geus teu katahan komo kitu ningali rupa jeung pangawakan Nyimas Nurbaya. Asa beuki ngahudangkeun ku menjot hate. Nyimas rek nganteur kana kahayang akang. Pokna terus neuteuk beuki antem. Nah kahayang naon kitu? Daros Nyimas Nurbaya para mitra teu nemongkeun semu.
Naso heula, naso. Sabada Nurbaya nyebut hayang naon harita Rusdi tuluy malanui gancang ngaker. Wah, tilu ka hayang akang dengan hiji nyaeta hayang ayang Rusdi nyarita teu kebat. Harita para mitra diselanggelan deui ciduh siga nu tuhureun ti koro. Mancak nyekelan kana tak-tak Nyimas Nurbaya bari rada tari. Ulu Nyimas Nurbaya ngaranjung geus tega kana ama-amanah Nyimas Nurbaya. Boga sangkaan pasti nu direk ngerus direk dilampat jahat kasana marek ngaguna si kadirina nu lain muhrimna. Keur sieun-sieun terus di ngarangkul pisan kana salira Nyimas Nurbaya. Bari sarita nyamu nyarita semua harosos. Nyimas, akang teh penasaran. Laksanakeun sakali ieu Nyimas. Astagfirullahalazim. Sing eling anjeun teh kapanjang ngukuring geus boga salaki. Nyimas Nurbaya ngadeg-deg teu sirikna bijil cikaringa tiis. Nya, akang geus ngadenge Nyimas geus boga salaki tapi keun bae salaki Nyimas eueuh di dieu sok buru-buru gerak sanakeun ka hayang akang. Rusdi beuki teu tahan nafsuna, awak Nyimas Nurbaya beuki paduh ditangkeupna. Malah geus dengdek rek sagubrag-gubrageun ti guli pak tapi Nyimas Nurbaya satekah polah ngajaga diri. Jalan teterjelan bari pananganna pakupis buk mupuhan dada Rusdi. Buk dijenggutan beungeut dicakaran, tapi Rusdi siga nu teu dirasa tina bakat tingku nafsu, ngagedur hese di bedungna lamun dahar geus hayang saam-am. Cicing Nyimas cicing, ulah nolak kana hayang akang. Sing karunya atuh hadiri akang geulis. Dabongan baheula akang rek dipiharep. Ku akang dipiharep. Make nolak, bata geus ayeuna mah. Geura sumerah ka diri akang. Da moal rek ngarunyit akang ge. Marek samodel dahar tibu geus biaka misna tuluy dipiceun panyeubahanana. Akang pasti tanggung jawab lahir batin. Yeuh, hadiah tu malikna yeuh, teu beungeut akang geulis yeuh. Rusdi ngahegak siga nu capek. Nyarita haros-hos teu puguh, Nyimas Nurbaya bororah ka hayang ningali beungeut anu puguh mah. Angur ngabalieur bari pupurungkutan sabab kapaur, geus teu katulung. Kahariwang teu kapegatan batin sabil teu puguh rasa. Rek minta tulung kasaha da puguh imah ngan hiji-hijina. Aya ge imah anak buah Rusdi batan nulungan sigana teh kalah saluri nu aya. Harita salira Nyimas Nurbaya dibalikeun hayang dihak anu haripan. Berai Nyimas Nurbaya meni hejo carulang. Lamai ipi semu galing tuluy euceuy bawati kudrat. Puguh bibi Rusdi meni geus monyong-monyong we para mitra. Nyosor. Hayang nyiseu parami nu doh-doi. Nafsu Rusdi beuki kagila-gila. Kunaon anjeun teh nya? Sing eling atuh ya, sing eling ya. Nyimas Nurbaya baluar balieur bari pupurungkutan. Tapi hayang resort mah teu bisa sabab Rusdi nangkeu pageuna keur. Badag akang ka hayang ge nyaeta. Ku eling Nyimas. Teu eling mah moal nya akang aya ka hayang. Cicing atuh tong ngaduk songkol bae. Bising ngeri awak. Tema Rusdi bari leungin sabelah ngarayapkan palebah dada. Geus kitu rowok baju kabaya dibebekeun. Nyimas Nurbaya beuki ngalanyap. Geus kitu regenyeng Nyimas Nurbaya dipangku terus dibawa ka kamar. Tapi Nyimas Nurbaya nyekelan kena tihang panto terus ditekebat malah merengadayag dag asa dikenyang ti tukang. Da puguh sabedasna tanggal awewe komo kitu Nyimas Nurbaya. Kasa tengah digugusur ku Ki Guntur jeung Ki Buyung. Hutang tuwe kana leuleusna. Pudung Nyimas Nurbaya digusur. Jeung Nyimas Nurbaya luncat bari luak liur taksiran merek ngejat. Ngan teu bisa sabab kamar Rusdi eueuh janelaan. Tong mager ngejat sagala Nyimas. Moal bisa ngejat sabab eueuh deui lawang. Geus ayeuna mah geura seren sumeren ka akang. Pokna bari ngadeuketan Nyimas Nurbaya. Geus nyedak ka juru. Harita teh para mitra sadaya cengkeut. Panangan Nyimas Nurbaya dicekal terus dikenyang. Solonton Nyimas Nurbaya nyolonton. Kep salira ditangkep terus disedekeun kana sisi ranjang. Lagedai gubrag Nyimas Nurbaya sanggeus ngalagedai terus ngagubrag kana kasur. Para wargi anu mulia terus di harita ngarontok ka Nyimas Nurbaya. Memang para wargi sadaya Rusdi keur kaakaranjingan ku setan Idajil laknatullah.
Para wargi anu mulia anu sami ngadangukeun ieu dongeng. Urang selangheula nyaritakeun perkara karna salakina Nyimas Nurbaya. Alhamdulillah teu sakara-kara diubaran ku saurang ahli tukang menrekeun tulang nu potong atawa misalah. Kabeneran karna ukur misalah tuur terjadi tuparna teuing samalah geus bisa balik dibarengan ku 3 urang santri. Nu teu kacaturkeun di jalana karna geus tepi ka imahna. Dan sadatang-datang tengah huleng sabab di imah meni jempling. Ngagegero Nyimas Nurbaya pamajikanana nemalan. Kalacat karena ungah tuluy nyurungkeun panto tapi teu buka da puluh panto dikunci. Nyimas si Akang cek karena ngagegero deui bari keketrokan panto. Tapi boleh jempling pok saurang santri nyarita bari ngajanteng di luar. Di penggeru pino Kang, nyasugan ke dalaguan heula. Kuatna ditembok ka tukangnya. Emal karena jerut turun terus mereleng barang tepi ka tukang nyurungkeun panto nu ka dapur pageuh. Samalah digagero deui tapi tetep eueuh nu nemalan. Silih karena tahareup deui pok bebeja ka budak santri. Jempling digagero di tukang oge. Eueuh anu nemalan. Pageuh ninjang kamarana nya. Moal ka pasantren mah Kang wireh di dieu teu aya nu ngarencangan panginten. Nyasugan ngendong di pasantren. Mamatur ngadal itu cek karena terus arinit deui jeung budak santri ti luar. Nu maksudna marek neang Nyimas Nurbaya bisi ngendong di sepuhna. Kabeneran harita Mang Bendul keur sasapudi buruan. Burutak karena datang ari tebeng hate Mang Bendul ngakebeng. Rungut meriripkeun krai pias ruas pacampur jeung atoh ku ayana karna datang. Kalawan geus cager deui urut peragrag tina tangkal kalapa. Nuhun yang hana parandos namang. Nuhun parandos namang nuhun. Cek Mang Bendul ari hate mah deg-degan. Sieun diambak dumeh Nyimas Nurbaya aya nu ngiwat ngan harita can wani pok ngabejakeun ongkohan karna ka karajol pisan. Alhamdulillah Mang ari Nyimas peuting tadi ngenong di dieu Mang. Saru tadi kuring ka imah sarulung minggu sasaha karna nanyakeun Nyimas Nurbaya. Sedeng Mang Bendul teu buru-buru nemalan marah baluar balieur semulu walowe sigarek curi. Atuh karna ngarasa kaget ningali polah Mang Bendul kitu tepok ditanya. Mang Bendul kunaon ditanya teh anu baluar balieur kitu? Siga nu rek curi aya naon Mang? Pokna bari neuteub kana beungeut Mang Bendul. Ngamun yang anak Mang yang geni abunen ngan hunjang ne. Ngaji bengi Mang jeung Mang Gumina nos mendang ka hewas. Tema Mang Bendul babala mitra bari ngalelep. Karena para mitra harita ruas. Pangdegi teh semenang karuas. Mami ngaranyu karena tema Mang Bendul tungkul bari nyenyep sapunya re. Mami karuas urusan naon pok beureut caritakeun ka kuring. Karena siga nu teu sabar bari hate tegerna. Mangga ngalaman kami nuk bisa nyarita di dieu. Mang Bendul bari ngaleos para mitra dituturkeun ku karna. Terus jalan ka tukang terus kebat ka patengahan ka sampak ajengan Abdul Soleh. Menuju calik nyalira bari ngahuleng sapertos nu ngalamun. Pok karna miheulaan hanya bari nyorongkrong sasalaman. Mang ya Allah bening eta jangkarna geus balik deui ku maca geulujang. Alhamdulillah mama aya hibar pangluati mama teu sabios-bios nu ieu we tulang tuhur misalah. Upi Nyimas kulem di dieu mama. Karena tetap nanyakeun jadi pamajikan. Sok diukeul ajang karna kedaguan sakeudeuh. Saur ajengan Abdul Soleh ge karna diuk Mang Bendul ngajanteng medeukeut lemari mainan. Siga nu jantung. Jang karna aya-aya we pikarua seun teh. Geus hate mama jeung ibuna teger ayeuna aya deui hiji kajadian. Nu batak ngajadikeun kata hiburan kana pipikiran ama jeung ibuna saurna deui. Tapi kitu aya naon mama? Karna beuki leuwas beungeutna sumuburun. Atuh teu hararese barabat ku ajengan Abdul Soleh disaurkeun. Tina perkawis Nyimas Nurbaya aya nu ngiwat ku 2 urang lalaki di setengah jalan. Basa mulih jeung Mang Gubinta katut Mang Bendul ngalayan karna. Atuh puguh we batin karna ngalenyap di barungku nafsu. Mang Korejat karena nangtung harita para mitra sadaya. Barang rek jung pisan init di cepengan leungina ku ajengan Abdul Soleh mertuana.
kelananjang karena mereka mana ujang teh terus ajengan Abdul Soleh bari nutup karena bungut karena semgun pada milarian nyimas di mawa tema karena rada meron ulah waka ka mana-mana ujang ke ulah bari ngadaguan mangru minta supaya ujang lebih jelas ngadengi keterangan ti mangru minta sabab maneh dan nyaho pasualan nyimas aya ngiwate saur ajengan Abdul Soleh ngawabel tapi karena kekeh para mitra maksa setengah ngepeskeun pandangan ajengan Abdul Soleh mertuana terus indit digegeroge teu ngareret-reret acan beul gentak jang karena susul ka itu bari sakalian mangru minta bejaan ajengan Abdul Soleh ngajurungan badegan penyeng mang pedul mudag karena tapi teu kasusul samalah para mitra diteang ka imah nauge ngan sakolepat geus eueuh buka ka mana karna ngorolos harita karna samemeh kebatrek neangan nyimas Nurbaya teh make ka imah heula nyekel panto tukang nyokot bedog ti kamarna da puguh indit bari dibarengan ku hawa nafsu sarta lumampah geus jauh teu karasa capek waktu karna keur ngageding jeblok paamprok jeung saurang lalaki rupa kawakanana matak pikawatireun meniran kebong jauh pakaian karucel disangka ku karna mah jelema nu musafir da buktina harita eta jelema ngadon ngajanteng dina jajalan da si jana lamun karna tiras kana kawarugana mah eta jelema pasti kana didupakna lamun rasa karunya po karna nanya bari neutrip kana beungeut rek naon anika make ngajanteng di jalaneun baraya rek musafir anika teh wayahna lain kuring teu karunya nya lain nyaah mikeun ngan kuring teh teu mawa duit sabesar-besar acan keur ira-ira mun nepangi kuring dibere ayeuna wayahna ongkohan kuring keur aya keperluan penting teh cik karna pok eta lalaki yang malam maaf baraya kuring ngajanteng hareupeun anjeun teh lain rek ngaganggu atawa sokomo boga maksud goreng mah teu pisan-pisan ngan kuring rek nepungan ngaran karna aya bejana cicing di lembur pasantren cek eta lalaki atuh karna rada ngaranju bukan ngaran karna bang teh nya teh mana pono ari andika saha jeung urang mana padumukan ngaran kuring manuka telah tileutik mah Inta teh mah eta lalaki nyebutkeun ngaran Inta urang mana karena tetep terus nutup ti heula mah kuring ngahiji jeung ngaran Rusdi alias Sinaga Hejo manaina kuring kabur ti manehna sabab kuring teu kuat ku kakejaman manehna kuring geus wareg nyanangan panyiksa ti manehna anu alatan diri kuring dititah nyiwat saurang budak parawan ka telah nyisari kuring teu bisa hasil nyiwat nyisari nya akhirna kuring jeung sapada batur kudu nyiwat deui anak ajengan lamun teu salah mangarana Nyimas Nurbaya kitu hasil ku hasilna kuring jeung sapada batur nyiwat Nyimas Nurbaya tuku hantu Nyimas Nurbaya kabur akhirna diri kuring setengah paeh disiksa ku ngaran Rusdi nyatidinya kuring geus ragrag turun cadu teu hayang hiji deui jeung manehna malah kuring rek insaf babalik pikir kalawan rek seren sumeren ka nu ngaran karna taina kabeneran kuring panggih jeung Kibaraya cing sugan Kibaraya apa ka ngaran karna di mana lembur batu Banyar Karang pamidanana kuring hayang nyaho hayang panggih hayang terus ulun kumawula ka manehna lamun kitu mah dikate komplotan rampong gatunya bener bari itu mah kuring asup kana komplotan rampong tapi ayeuna mah geus hampir 5 bulan kuring teh teu pernah ngalaksanakeun naon-naon malah kuring kabur teh menjadi pimpinan rumatak ayeuna kuring mapai-mapai ngaran karna teh maksudna mah rek milu ngalap ilmu ka manehna pikeun kasalamatan dunya rawuh akhirat temal Inta si horeng manehna urut anak buahna Naga Hejo kalawan aya maksud rek babalik pikir naso heula naso harita karena nyarita para wali kuring dibejakeun tempatna jeung jelema anu ngaran karna tapi kuring minta keterangan ti anjeun kumaha alatanana pimpinan anjeun nu katelah Naga Hejo make nitah nyiwat Nyimas Nurbaya
namanya geus apaleun ka ngaran Mas Nurbaya cek Karna ngalengteng mun hade dicaritakeun mah pangna pimpinan kuring keukeuh teu kudu ngiwat Mas Nurbaya teh bumi teh heula baheula pimpinan kuring kungsi hahadean jeung ngaran Mas Nurbaya sama lagu rek dilamar ngan Mas Nurbaya kekepehan olah kana maksud pimpinan kuring. Jadi lamun kieu teh mah ngarasa geunah penasaran hayang laksanakan Mas Nurbaya cek Inta. Nyaritakeun perkara Mas Nurbaya kungsi kekenalan jeung Naga Hejo. Urut pimpinanana Inta, nu ngaran aslina mah Rusdi. Ngadenge katerangan kitu ti Inta batin karna geus teu boga tiburu. Pasti Mas Nurbaya pamajikan ade diiwat ku urut pimpinan Inta. Abdi nyaho tempat urutna pimpinan? Uwe nyaho mah sabab kuring diulang hiji jeung manehna. Ngan kuring teh teu perlu ngajelaskeun kajaba ngajelaskeun kangaran karna urip disalindungan ku kuring temal Inta. Teu daek ngajelaskeun padumukan Naga Hejo. Pokoke caritakeun tong sieun-sieun ken ngaran karna ku kuring tulukeun ku anjeun. Kuring masih ngabohong bahwa anjeun batur Naga Hejo rek mancing ka kuring dumeh kuring kabur ti manehna. Inta ngerasa curiga disangka karena baturna Naga Hejo. Auzubillah min zalik. Kuring mah teu boga batur manusia biadab samalah kuring hayang ngabasmi ka manusia model kitu jeung akar-akarna. Bisi anjeun keukeuh hayang tepung jeung ngaran karna nya ieu pisan anu keur adu hareupan jeung anjeun. Ceuk karna teu sabar hayang buru-buru aya katerangan di mana padudukan Naga Hejo atuh sagedapan Inta ngaranjeun. Jadi anjeun teh nu ngaran karna Inta nitip seukeut kana beungit karna semugeun. Kuring lain jelema tukang linyok tukang bohong. Sabarna kuring ngaran karna samalah ayeuna kuring rek maluruh nu ngiwat pamajikan kuring katelah Mas Nurbaya. Temal karna atuh Inta gancang ngarangkul kana suku karna. Teu sirikna rek sujud ngan kaburuku karna dicengkatkeun awakna. Tong kikituan. Sabab kuring lain anak menah. Sok-sok, tong kikituan, biasa-biasa. Pok deui. Kunyang Inta cengkat pok nyarita rada lumangis. Syukur teuing kuring bisa ditepungkeun jeung nu dipimaksud. Kuring hampura, kuring rek insaf kalawan rek nyalindungkeun diri ka akang. Kuring hayang ngabdi ka akang, teu sangka sugan teh lain salakina Mas Nurbaya. Lamun teu salah reungu dia akang nyebutkeun Mas Nurbaya aya nu ngiwat. Bener. Pamajikan kuring penting tadi aya nu ngiwat ku dua manusia. Nah, ieu nu jadi masalah. Bangna kuring ini teh. Kuring ngadenge beja bieu ti badegana mitoha. Sabab kuring kakara balik tas tatamah ngubaran urut suku ragrag tina tangga kalapa. Nama ina kuring jajabkeun kagogo borogna si Naga Hejo. Lamun anjeun bener-bener rek nyalindung ka diri kuring, pasti anjeun dirawatan ku kuring. Ceuk karna teu sabar hayang buru-buru tepung jeung Naga Hejo. Sabab teu jauh tina taksiran pasti Mas Nurbaya diiwat ku manehna. Teu naon ku kuring dituduhkeun imahna urut pimpinan kuring ngan di mana geus deukeut kuring moal milu rek ngadagoan we ti kajauhan bae anjeun mah teu kudu milu. Teu kudu milu ungah ka gogobrogna si Garong asa tuduhkeun gogobrogna. Nama ina urang ini bisi kabur-burit. Karena geus kitu mah teu loba nu dipikir. Terus ini dibarengan ku Inta urut anak buah Naga Hejo. Memang jauh imah Naga Hejo. Namun jadi sorang ku karna ngarasa capek. Tapi sanajan jauh teu burung culuk para mitra. Angang teu burung datang. Jauh teu burung kasusud anu akhirna tepi ka hiji tempat nu singkur reg Inta milaan ngaranna. Kang imah si Naga Hejo teh we tangkal pisitan. Itu nu pisah pasirinana imah anak buahna tu. Cuma kaditu rek didatangan mangancing hati-hati. Sabab anak buahna loba kene aya welasna urang. Tapi duka teuing ketang ayeuna mah sabab kuring teh geus aya kana 5 bulanna tengah hiji jeung manehna. Cek Inta nuduhkeun imah Naga Hejo. Oh kitu. Baik anjeun cicing di dieu ulah ka mana-mana. Bisi ningali urut batur anjeun ulah diganggu antepkeun we. Bisi ke anjeun ngan kecelakaan bisi. Pokona anjeun mah ulah ikut campur cicingnya. Rumput pun bisa. Cek karena babacaan heula di jero hatena. Nanda kanu maha kawasa sangkan aya dina kasalamatan. Sabab rek ngabelaan jadi pamajikan. Nyaan para mitra diteang kana kitu nawah pikeun karna. Bener-bener tanggung jawabna, bener-bener belana kanu jadi pamajikan. Si jana teh geus teu niri-miris kana pegat papi.
Besteri ngerang karena pegat nyawa Pohpati Jiwaraga demi ngabela kasalamatan jadi pamajikan. Barican inget anu dijoragna ku manehna sasatu. Pamana ti bapak katelah Husni anu ngajadikeun palastra indungna karena nepi ka jadi lodaya mamaji.